Eh, hmm. Halo, Woi, Ari semen, geus meuli can. eh, acan puguh mang can kaburu pan akhir-akhir ieu diriku teh rada sibuk Sibuk, sibuk naon sia? Pengangguran ge aing nita 2 poe yang lalu ayeuna can meuli keneh wae. Hayang ditinggang ku aing sia, jakal aing nita. Pan kamari urang geus ka odik ka kawali semen mah keur teu usum cenah. Ari sia teh meuli semen atau meuli rambutan? Mani make usum-usuman segala rupa aing kekarang ngadenge semen keur teu usum cenah. Aing ieu keur buru-buru keur ngabangun WC ye. Sing sumpahna ge mang aing kamari geus ka odik cenah stok kosong. Aing ka kawali ka Harapan Mulia cenah jang keur teu usum semen ayeuna mah pokona mah kabeh toko ge ku aing mah geus dijajal ka apa ka Indomart angger kumaha tuh. Aduh, pokoknya aing tah yang apal eta WC teh target anggeusna tanggal 8 soalnya tanggal 10 dulur aing daratang. Ke lamun WC eta can jadi dulur aing ek marodol di mana coba piraku di tampian Haji Usman nu pangripu nama aing can adus geus 4 poe cai da. Ari emang namang hirup di dunia ieu teh bermasyarakat bisa meren adus-adus wae mamilu heula ka WC batur eta emang 4 poe teh adus atuh meren 4 poe ibadahna teu dikatarima mang jeung urang mah sok anehnya pan emang teh seorang jomblo nah kudu adus coba ih. Lah kepo sia mah pan sia ge apal meureun imah aing teh sosoranganan di kebon jauh ti masyarakat. Bisa tulah mang kieu we urang enak jujurnya ka emang sabenerna eta duit nu jang meuli semen teh dipake mang ku urang lain dipake sih tapi terpakai mang kadenya terpakai jeung dipake teh beda mang ari dipake mah adalah sesuatu yang dilakukan secara sengaja sementara terpakai adalah sesuatu yang dilakukan secara tidak sengaja atau terpaksa. Nah kebetulan duit dina ATM urang teh bisa dicokot geramang akhirnya urang kapaksa make duit nu jang meuli semen daripada urang nyolong mendingan kene kitu. Urang emang salah teu minta izin heula tapi percuma mun minta izin ge da moal diizinan ieu jadi kitu. Sumpah euy. Aing hanjakal nita ka sia teh euy da aing nita ka sia teh peda gratis teu minta buru tapi kanyataanna resukona kieu. Kurang ajar sia mah aing mah. Tak apa, nita nu gratis mah asuransian. Men, nama coang nguseup yuk ka Cijoho tadi ge seru menang gurame. Embung ayeuna teh aing keur pusing ya. Si Mang Black nanyakeun tentang semen sementara aing can meuli semena duitna beak deui euy. Sabenerna aing teu niat meakeun duit eta euy. Ngan aing kamari kagoda nyewa SLR jeung pepotoan pan sia kamari ge milu. Jadi sia kudu tanggung jawab miluan kumaha? Terus nu bisa makan-makan duitna di mana? Kemari aing nraktir maneh makan pecel lele teh duitna ti dinya. Jadi aing ku Mang Black dibere duit 200.000 pikeun meuli semen 2 sak, tapi ku aing duitna dipake nyewa kamera 100. Nya, dipake madang 100 goblok. Ayeuna mah kieu we, bejakeun ka Mang Black na ayeuna teh harga semen sasakna naik jadi 200.000. Nah, ke maneh datang ka Mang Black mang kurang gitu 200.000. Nah, ke maneh meuli semen tah ti dinya aya sesana 80.000 terus ku maneh pake jajan alus pan. Eta kalah nambah masalah euy. Ji, panan menambah masalah. Untuk menyelesaikan masalah daripada jujur sok, mana kudu ngagantian. Pan biasana ge maneh kitu, pokona aing tresep lamun seorang Junaid nepi ka tobat. Tresep sok-sok wae urang mangan kumaha ke mun Mang Black curigaeun terus nanyakeun ke tukang material. Kata kanyahoan bohong, beki gede we aing masalah teh. Kumaha sia-sia mikir ka dinya teu Tong mikir untung wae, pikir resikona goblok. Bodoh. Nah bodoh. Siapa? Nya sogok we tukang materialna ami bisa bungkam mulut. Teu kudu teuing make duit nyogok mah tinggal make udah super we cukup. Sok ajaran geura urang mah sebenarnya masalah kecurangan-kecurangan kitu mah teu kudu teuing ngaluarkeun dana. Junaid mah geus berpengalaman dina bidang nu kitu mah. Sia tong sosokan ngajarkeun aing nya. Intina mah ayeuna aing ek mulai tobat. Ayeuna teh geus deukeut ka kiamat tinggalkan kejahatan. Iya asal lu tahu ya, ayeuna teh bencana di mana-mana gempa bumi, longsor jeung tsunami teh keur ngetren ayeuna teh. Matakna ti ayeuna maneh geura tinggalkeun maksiat. Mending keneh maot ketabrak mobil daripada maot dina kaayaan keur maksiat. Ari maneh mah nu geus paeh emang teu era tapi keturunan maneh nepi ka turunan ka-7 eta teh era pisaannya aing ceramah sia. Selama ayu ayeuna urang coang neangan dana ke coang sogok tukang materialna. Ayu geuwat tapi bohong. Iya. Najis aing mah tobat, saya tobat.